Tunggu ropi weh lah ya. Ya perlu. Ayah kopi nih, Mas? Ada kopi. Rokok kalian bawa. Di sana itu dari angkot Cina tadi bawah. Hantu karo aing poho. Kumaha? Iya, Bang, budak, Bro. Hah? Ji. Kebudan aja, boy. Bukan saya jalan. Ke mana sih ya, ha? Bade ke mana? Buntu, Mang. Ah, enggak buntu ya, Mang. Buntu, iya motor aing non maksud lu, Bapak. Henteu, Mang. Teu kumaha sih teh? Henteu, Mang. Aduh, si mau wanianan. Takut sia. Nanti motor lawan. Oh ya. Ayo ya. Main-main. Ngaliwat mau awewe menit putan-putan acan ya. Lontong Kena mau awewe lah. sikat gitu. Gas. Hei. Naon maneh budak leutik? Kasih pakai. Siap. Sok, Cil. Gas, Kon. Hei, jangan panggil aku anak kecil paman. Sete. Ya, tuh ngaliwat menit nanya ya acan. Oh, sete kena mau awewe. Ah, itu kumaha? Ya antep we budak segede pentul korek gitu ya tinggal bae. Si goblok gogok. Hei, gas. Benar, lihat lah. Anjing erek kulin bensin eueuh coba baru udah aktif pengennya teh. Aduh, anjing teuing. Gimana, Pi? Pasti lebak itu. Kemana motor? Di cai, ayo motor mah di imah tas. Mau balong. Ya nak naon ieu. Soranganan di dia. Nah, aing kudu pararusi di aing anjing teuing. Duit buka saeutik ge leungit aing, Pi. Oh, duh, bener leungit dileungitkeun urang mah nyaa eta kana duit teh. Heeh, tadi nama susuganan aing teh boga 50.000 tadi depokeun biasa. Heeh. Uras aing aing. Tong sok ayeuna wani-wani ngadep. Ya, urang isuk derek jalan. Pokoknya aing tulungan 50.000 eueuh bensinan pisan aing motor. Aduh, Ayo urang mah sing-sing dem oge teu boga duit aing mah. aing Ya. kumaha tuh? Jam sabaraha ayeuna? Tah, jam sakieu mah tuh di belakang aya barudak nu narongkrong. Lumayan. Geus teu percayaeun ka aing Alah, geus. apaleun sok ngadepo wae. Ada gecot we seutik, gampang eta mah. Ye, pakena jangan ini. Ayeuna nama kumaha lamun api-api beak bensin Ah, dorong eta. naik ente dorong moyang. Aduh, tapi kan bae tapi dibagi dua heuh. Heeh, siap. Ya sok, ya buru, sok. 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 Tuh rem. Henteu, wah ngomong. Capek nih. Lanjut aing masuk pada kali. Masuk gerak. Wan, aku naon maneh eta motor didorong, Wan? Gua aing tuh waras angtas nagih aing 6 juta ti babaturan eueuh jangan ieu kalah siksa beak bensin. Aduh. Aya angker naon di dieu? Biasa we ti tadi ge urang keur nongkrong tah jeung Pak RT. Nikmati indahnya pemandangan, Mang. Wayahna atuh angheula tulungannya jeung meuli bensin mah 100.000 we aing ya. Engke lamun misalkan aya jalmanan janggina mah jam 3 burit gitu. Engke geus dibayar langsung. Nah duit di mana wawan? Aing teu boga duit. Ongkosnya mah kamar ge hutang ka aing 700 dan bayar aku mah. Ieu maneh. Ya bening-bening gede, Mang, 700. Nya pake Zeus nya pake naon? Wah, coba tinggal Zeus tuh dah. Oh, apa na di aing mah kitu tah, lalegeuna Jadi teh. beak pae kalau Oh. bensin genan buat ka beak. Oh, wawayahna wan euy.
pasti ari aang maka aing moal percaya tina masalah duit mudah aing boga keneh hutang. Ngan ieu si Lutfi ye, tanyakeun ka si Lutfi 6 juta ang lamun eta mah lamun misalkan 6 juta bayar. Aang story ku aing dibere. Wah, nah gitu aing ek dibere wan. Ade bohong deui mah. Geus geunan. Moal sigana mah itu si Lutfi soalna. Saksina si eta nya. Heeh. Ieu tah aya 70 mah ya. Aing ya ang mah keur banger teh kasep deui aduh aing mah geus capek ti lobak ngadorong aing ang 6 juta ngadorong mah lah capek Kahade aing kahade nya kalem Pintar pisan euy ngolona disebut kasep deui. nuhunnya kahade ke anu 700 nya mun cairnya. oh tambahan gope pokoknya jadi 1 juta siap 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 nyang ya mohon kahade nya engke nya wan nya. Dina we ka deo lanceuk aing kasep kumaha juga beungeut itu pancing gitu lah. Alah, nasi garewan kumaha cenah bekeun bensin. Tapi nyak itu. Ah, si goblok, sia ewon. Sah. Terus Apa beneran aya maneh di dia cager ai? cager mah. Nu pamangwawan maneh sah? Tadi mah aya kemana tadi teh dan jeung bareng. Iya teh, mamang teh duit, boga duit di siwawan 100. Tadi teh duit peangan tapi eueuh teh kapangih wae. Ada tadi mah di dieu jeung euy mah. Tuh mamang teh rek meuli bensin eueuh, Maneh eta boga heula 100 ti maneh wae heula. Ayo uing ke kumaha? Angke Mang Wawan ke ditagih di Mang Wawan. Kawin lagi ke Mang Wawan. Heeh. Mau hese. Moal apa duit mamang di Mang Wawan 100? Oh iya atuh duit nanggungan sakit kieu na deui. Heeh, gampang kalem ke Mang Wawan mun aya penta wae nya. Heeh nya, nuhun nya nya. Heeh. Duh, nah bener gitu kita Mang Nur teh aing padumikeun wae euy. Ka mana deui Mang Wawana? Duh, nah ka mana Mang Wawananya? Oh iya. Mang Wawan. Ka dieu geura. Ka dieu. Naon maneh Ya dieu kula di dieu. naon Mana duit, Mang? nah duit naon Faisal datang-datang nanyakeun duit maneh mah Bieu Mang Nur nginjem duit ka uing 200 nyebutna cokot di Mang Wawan. boga hutangna ge urang mah 100 isal ka Ang Nur mah ye urang boga duitna na ge teh ya geus ditunda ye jeung mayar hutang 100 ye Nah kapan eta 200 nah eta mah jeung meuli pulsa Faisal urang mah hutangna ge 100 Teu apal tanyakeun we ka Mang Nur urang mah sakieu lah. aya liuran kieu aing teh teh nginjem 100 atawa 200 gitu Faisal 100 Mang. Lumayan batian 100 Bari usaha kieu mah. Yo, suang nem komen bola. Aing ge entas bieu nempo dina HP tah. Ih, yap si kaburu ngeusan. Hicip, yap. Iya, anjing teh. Eleh Persibna ge kae 2 hiji. Cek teh moy cang pisan ka aing. Halah mas aja ngopi mah, aing loba duit. Aing ge tas di warung, tas le Persib, eleh hiji 2 hiji ai sia. Pan ayeuna jadwalna Persib jeung Arema. Jam 4 aing kaesan ku yop. Yap. Gon anjing jodoh gue sama anjing. Iya anjing. Yo, bujang. Pan ayeuna teh sarek jam 6 kehead. Sia teh kumaha tuh? Baiknya jadwalna ayeuna mah. Enggeus tah 2 hiji. Cek saha poe Senin. Ngomong anjing 2 hiji gitu sia anjing. Wah anjing aing gara-gara kaesan. Sia teh pernah ka aing anjing. Sal, bapak rek janggian heula di Situwangi, bapak ka ditu heulanya, ek leumpang we jalan dia eta. Mari tungguan warung. Bang Doyok idit. Kesempatan aing bisa ngaju ka si Isal. Wah, aing aya manggek di ka warung we. Pasti nganjuk. Wah, aing kudu ka dieu ya, aing mal waras, aing pasti nganjuk ka si Isal. Pasti Mang Jack mah lamun kasih Faisal masuk nganjuk wae ku aing ti tukang ya intip. Sal. Nyokot heula rokok Sal, kopi jeung ieu ya, Sal. Ulah Mang Jack. Ulah nganjuk mah. Atuh Sal kayaknya dibayar ku urang teh ieu. Roti Sal. Jeung ku kuehan euy di imah loba tamu atuh.
Juga dibayar. Kopina tuh sal kopina. Tapi benernya isukan dibayar. Saku mah ayo. Sarutoy sal sarutoy. Rokok nawe 2 bungkus rokok. Kalau malu teuing. Pan aya tamu aing di imah. Bener sia bayar. Isukan ge dibayar. Sal, aya ucing kan dia golong pindang. Pencet ku aing tenggelan ya pusing aing. Aya ke Mang Jack tah. Mang Jack meuli naon eta loba ting? Iya. Meuli Mang aya tamu di imah. Beli rokok jeung kopi. Sal, sabaraeun teh kabeh sal. Oh, alhamdulillah tuh heuh. Berean keresek atuh Sal. Keresekan atuh kiraku. Anu meser. Set dari keresekan di sal, da lain nganjuk atuh. Ari anu meuli keresekan, sok keresekan. Hitung tah. Ieu cicisna tuh. Sal, sabaraeun? 60 ribuan Mang Jack. Eta cicisna sal. Sal. Nuhun sal. Bang Doy. Nuhun. Siap. Hatur nuhun. Ya sami-sami. Siap. Tara nganjuk kurang. Oh, percaya aing Allah batis. Nuhun. Heun. Sieun sia teh aing nyaho tah. Ek nganjuk pasti. Pasti nganjuk ku aing tak kalau ku ieu. Oh, patah di nama panek nganjuk eta teh kumaha nya? Geus kapata ku bapak ge pasti nganjuk.